kalam aku ukti wala jiran wala sodik. Apa itu artinya, Mi? Kah? Artinya apa, Mi? Dan cara orang mah maneh diaalit disebut ku tetangga, ku ibu, ku rama, ku saderek. Naon cenah ngaran mun cara urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Vlog Des Abi. Nah, di video kali ini saya akan berkunjung ke salah satu nenek lansia yang tinggal seorang diri. Suaminya meninggal 25 tahun yang lalu ya. Rumahnya pun di pinggiran sawah, teman-teman ya. Alhamdulillah sudah diizinkan sama anaknya 2 hari yang lalu ya, untuk meliput atau mengekspor kegiatan si nenek yang tinggal seorang diri itu, teman-teman ya. Dan ini wilayah Kampung Cisaar, Desa Padesenang, Kecamatan Ciradap, Kabupaten Sukabumi Selatan, teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ya, padinya sudah menghijau juga, udah berbuah ya. Sebentar lagi mau pada panen nih. Di sore hari ini sangat mendung ya, dari siang tuh, makanya kecerahannya kurang maksimal. Dan mohon maaf juga ya kalau kecerahannya kurang bagus. Oke teman-teman, seperti apa suasananya di rumah si nenek yang tinggal seorang diri tepian sawah. Yuk kita gaskan lagi, kita paparkan di pedesaan Jawa Barat. Simak terus videonya sampai akhir. Semoga terhibur kalian semua ya dengan video-video aku. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, share ke teman-teman kalian ya channel Vlog Des Abi. Jadi teman-teman, saya tuh ngambil gambarnya nggak terlalu jauh ya, dikarenakan ini mendung. Tuh sawah-sawahnya sudah berbuah nih, bentar lagi mau panen nih. Dan kita akan berkunjung ke salah satu nenek lansia yang tinggal seorang diri. Suaminya meninggal 25 tahun yang lalu ya. Saya dapat informasi dari anaknya langsung. Kemarin tuh saya alhamdulillah udah diizinkan ya. Mudah-mudahan ya ada. Assalamualaikum. Mana nih, gak ada nih. Damang tuh, Mi. Damang. Alhamdulillah. Nuju naon Mi teh tuh? Senal di paok anu iga dialungkan ka kolong anu minu alus di paok. Kusaha? Ku baturan ngantah nu sinyang nonan. Oh. Dasar. Dan ini teman-teman pemakaman atau kuburan suaminya ya. Sepatu. Nya. Mau alpus. Dapur. Umi sehat atau ya Nami? Sehat. Alhamdulillah ngan we saung bututu hiber. Apanya yang hiber, Mi? Tuh, masya Allah teman-teman ya. Jadi atapnya itu, itu apa? Nyenglet kata orang Sunda ya, dikarenakan angin gede ya 2 hari tuh. Angin barat di sini tuh di Jawa Barat ya. Masya Allah. Kalah kondisi sodok angin hiber. Nya. Oh iya Umi, nama Umi itu siapa? Lupa. Pagawean tegaduh acis gerak prihatin. Hari Umi sareng sahari dia tuh. Ya, nyalira. Ai nami Umi saha, Mi? Hilap deui, hilap nami Umi teh. Lap deui aya di dinya meureun. Umi mah cek dunungan kieu kan ka itu teh kana umroh. Ai cek dunungan teh cenah inti pinunu cenah men ismik cenah. Geus halah kalam aku ukti wala jiran wala sodik. Apa itu artinya, Mi? Kah? Artinya apa, Mi? Dan mun cara urang mah maneh diaalit disebut ku tetangga, ku ibu, ku rama, ku saderek. Naon cenah ngaran mun cara urang gitu. Oh, saha tuh Mi teh? Nami teh. Min ismik ma'arif gitu. Jadi ngomongnya bahasa Arab bisa juga teman-teman ya. Teh dapurnya nyar keneh. Efek teh tuh dituduh-tuduh kumanenan teh. Cenah towil, cenah segir, besalah nunu teh orok. Cenah ai dipanggil ti alit nepi ka dewasa saha cenah ngaran. Ai teh
cekeng tetara sok alit dapungan hiji pan putra sepute 5 istri nangan hiji sok disebut aiwe gitu. Cenah ewa cenah daen cenah beshala sawihad inti lamu bain ismik majai awal cenah beshala ahut suaya gitu dia mencara urang mah ngaran ti leuletik ulah tinggalin dayeuna tos hajian cenah Oh, nya. jadi kena ku babah cenah urang. Tahun berapa Umi ke sana Umi ke Arab? Hah? Tahun berapa? Wah, bareng Haji Edin, Haji Epi tahun 82. 32 tahun yang lalu berarti Umi ya. Nya uwi teh tahun 87. Waduh, Umi itu jadi di Arab tuh hampir 7 tahunan, Masya Allah. Betah dah lah. Betah. Ayo mah ngeceblek saderek takomu eta mah. Saderek di Cidadap. Saha? Nikah dengan Sahanya? ku putrana. Uwa beres uwa kadinya. Uwa dan si ngawarung geuningan. Anda teh nikah ka saha teh? As mang naon teh? Mang Iing. Wah sih. Kila. Ai abah tuh tos sabaraha puluh tahun ngantun ke Naomi. Oh, ayo meureun 20. Tapi Umi mah masih kene jaga gitu tiasa ada damel gitu kumaha. Cara damel umi mah ieu ge diparokeun sawah oge. Modal teu aya daya nu satengah nipu saderek oge. Nah, alhamdulillah udah ada asar sekarang ya teman-teman ya. Lanjut. Nya. Gilan. Sok Umi ai putra kadu sabar hiji atuh Mi? sok nganter-nganterkeun Mi? Ibu Rita nya. Nya, abdi mah gitu. Sanes damel deui di Umi ai gaduh putra sabar hiji atuh Mi? naon. Gaduh putra? Wah, putra mau opat. An berusuturuy pan gaduh tanah teh. Wah, lalanungan gegera Cianjur, Tugu Sukabumi di dieu. Di Cangkora. Kakuningan. Ai petengeng nama di Jakarta orang Kuningan Kuru. Wah, cenah datos pare gaduh putrana ge ieu. Ilu ujang nya orai welang eta mah. Ih da teu wani ningali. Jadi huluna kos pacek. Ari di dia Umi kaluman teu sih nyalira. Ya kunaon? Sugan aya rasa sieun teu nyalira di dia. Yah, komo seueur ka sieun mah. Nya. Sieun nama akuna naon ku jelema. Ari pun putra gaduh hijinya aya teh. Nya. Ayeuna teh bingung merenya awena teh. Kana chicken atau napi ieu naon hate lain sa utak seutik 2 meser hate teh menang masak sok lamun alim teh da ai bosen mah sebel dihuapan tusuk amok ai eueut kan bangsa seprit oranye wae. Kabeneranna teh batur mah cenah diparaku mah umi mah teu pernah boga dunungan balalagur. Nya. Da eta umur ape 3 bulan mau meserkeun acuk udah kumaha di dieu cegeungan. Aya nu kieu cenah eta teh jelema anu di dinya teh bangsa naon ti Indonesia. Oto cenah jelema nu perang kirim nur itu datang ieu perang penting ti jidah ti mamana ti Toib bubune urang naon samaruk guru samaruk naon jelema biasa cenah urang mah di dieu geus hampir 6 tahun can pernah cenah aya nu mangmeserkeun acuk tapi eta jelema eta cenah nepi ka saminggu
anu menang meser cenah eta mah urangnya hokir. Geus teh mah sahara hiji cenah. Kitu. Nyari rik batur teh da meureun manehna mah pedit di dieu na. Nya. Umi teh diganti ku dunungan teh Nur Aida. Jadi ngaran keur orok teh kudu kacanak. Mentak Nur Aida we kacanak. Kumaina KTP menang Bapak Guru Didi. Ngaran teh nu terangeuna teh gerejang Sukalillah da ngaos didinya seberat tahun 7 tahun meureunna di kelas 1 da eta mah dicanak ku Haji Murtado sareng ku AA jadi henteu urang niat ngaos kadinya. Terus Cikadu meureun nu terangeun teh sabaraha urang. Pokona mah pan ngasupkeun Apadli terus dibayar sagalana. Mung ai urang karek 5 tahun ajrag-ajragan hayang sakola tos inget dah. Nya. Cenah 5 tahun cenah ceuk Bapak Guru Didi teh. Ai dipanggil Padli bin Udik Gor pada nyungsurikeun pada nyiwit pada nyawel gado ditarang ku paturang lewe da hayu digogoikeun da asupna teh umi tos kelas 4 kakarek naekeun sakola matak nepi ka ayeuna si Aki geus teh aya kolot aya budak da di sakola apaan aki-aki cenah ceuk batur kitu. Jadi dulunya itu waktu kecilnya itu dipanggilnya gimana ya? Jadi pingin ketawa juga teman-teman ya. Waktu kecilnya itu sama teman-temannya atau sebaya sama si nenek ini dipanggilnya bukan nama panggilannya ya, tapi nama panggilan sehari-hari. Diganti teh ukurna KTP ayana teh. Betak teu karenaeun batur mah. Jadi Karnengsi, Haji Karnengsi na KTP. Nya. Ari iya sok hayang seri mau jang. Ari pemilihan. Pemilihan teh pan gentos-gentos jalmi nu nganterkeun ya. Nya. Sakitu geuning pakar. Ajog si Ubay teh. DWK ieu anu nyulitkeun mah ribu ieu mah heueuh DWK baheula cenah ceuk pinantu Haji Bonya naon. DWK gerak ka desa geus 3 kali ka daerah ieu daerah Cibarengkok. Ieu teh ngaran Karnengsi, Haji Karnengsi cenah. Bin Haji Sodikin. Tapi cisaat tapi eueuh ieu teh dewek geus capek ieu. Anu saminggu ieu teh batur mah geus beres cenah sadayana. Ai penak meureun keur ngobrol kitu amek-amekan. Haji eta Kiai Muhyiddin memeh pupus. Nempo dewek nempo meureun bilang. Ai si jangkar sirit cenah. Piraku sia teh. Udah teh nyaho dewek ka. Aing mah cenah pan babaturan sakola sok hayo ka dewek teh jangkar sirit cenah sok ngaheureuyan. Ngaheureuyan nyobok cepil teh aku kumaha tah urang sok amek. Dewek ka baturan sakola. Didinya cenah deket liang Taisia imahna. Di mana itu Haji Angi cenah. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman si nenek ini nggak pada kenal sama warga sekitar, namanya beda soalnya ya teman-teman di KTP sama nama panggilannya. Masya Allah. Guru karena cenah Bapak Guru Didi da disakolakeun nyakolakeun si Padli cenah. Manehna anu asup si Padli teh mung sakola geus kelas 4 manehna. Takarek daek matak si Padli teh si Aki cenah nepi ka ayeuna cenah kitu. Eta teh Haji Ai da moal nyarang. Jadi ngobrol zaman dulu ya. Ngobrolin, nanyain apa gitulah teman-teman. Haji Ai we. Dia tuh si nenek jadi ngobrolnya ngobrol zaman dulu waktu masih kecil si neneknya. Tina ngaganti keur sakola nu apaleuna ge Sukalillah
Cikadu di urang mada tanya nahon ngaran kitu. Panggilannya itu si nenek ini ternyata si akinya waktu kecil ya, sama guru waktu kecilnya itu. Jadi ngobrolin zaman dulu nih si nenek, kisah si neneknya. Kalau putri tapi haji deh kesok kusing kusing kain cetente. Jadi seru juga teman-teman ya, ngomongin zaman dulu waktu masih kecil dia tuh dipanggilnya si Aki katanya. Sekolah. Inilah gini si Aki nabi ka ayeuna. Berarti nenek tuh sampai sekarang dipanggilnya Aki. Oh, masya Allah. Atuh da meureunan ari da umi mah keur sakola teh sok aya sepak bola geuningan, aya poli kasih kalapang. Nah, ada sok diganong aku babaturan. Da alit kene atuh da ta sahanapeun insu mangae penek gitu. Mata kerencangan teh itu rada ageung umur sakola kelas 3 gitu. Da cenah budak beke budak hidung teh. Kadinya aja yang seri. Umi hatur nuhun nya tos berbincang-bincang ya minya. Aduh, sing mental sing cager nya. Amin. Tuh teman-teman, kita akan lihat ke sebelah rumahnya, dan katanya itu atap rumahnya itu teman-teman tuh lihat atasnya itu kemarin sama angin ya. Kemarin tuh di sini ada angin barat ya. Bangunan-bangunan tuh pada roboh ya, masya Allah, kasihan sekali ya, tinggal seorang diri. Dan ini makam almarhum suaminya. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak terus videonya sampai akhir dan tunggu video selanjutnya.